dengan panggulna Saibul Hajat mama jeung sajana Iwa Ibu Ila jadi dinararaga wali matuhitan hiji kalebat masuk manjing iya gaya lo mundur mamitin merayang rana merayang rana ya pangkon nira jukung sawuyunan digarawe babarengan ayu cacarengan sauyunan hujan gerimis morobot masuhan maya cinta bingis semegru hati ngalengis sesuai sok siut awas nunggu mitina tibara panggil nganuku mawa kasedih kuhanya anjani pisan dingin sana jalan hati letih mana terikut nu akhirna kabunga ganti ku bingung gering naktu ngalang ayu kapuring membeli hati orang anjen buktina berdua hati bila ya kiwari sewa bunga anjen sesami hebat ayat nama mana saukur panito
teh bade sasarangan salamina ngan saukur lamuna salira tegangantun hujan gerimis murumput masehat nangis remaina citangis semenggu hati ngengis Yesin sok yeun awas mitina tibarang panggingan ukur mawak kasedih kuhanyan hanya dipisah di sanaja hati letih mah demikeun nu akhirna hatiku bingung duh gering nangtung ngalang layu Ayo bukti nami dua hati bila siwang siwang pengate yang aja tidak hemat ayo nama masaukur pandit urang ayo bat rampok yukong rampok yukong sa uyonan digarau babareng potong royong sabi gotong royong gan sabi lulungan yurang Gigi yuk urang sabi hiburan sareng saja putra Komara Mekarja Acep datang apa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Hanteu aya bahasa anu langkung endah angin puji nu jantan pamatri diri kawan Gusti Rumah Suci Allah bilih jati kalayan puja nu jantan bubuka carita kawan makawasa ya Allah aja wajalla syukur nu jantan panutur catur kagung anu maagung ya Allah nurbun gopur teu hilap pamuga sedang pamugi sing salawasna salawat serangan salam ditebar luaskeun ke junjungan urang sadayana paduka alam wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasangakeun ka para kulawargina para sahabatna tabiin tabiatna ka urang sadayana salaku umatna anu tumut-tumutur kana ajaran mantena dugi ka yaumil akhir. Alhamdulillah wa syukurillah kenging ridho sareng widi mantena urang sadayana dina lerasan ieu tiasa patepung padulawung patepang patingal rarai paam prok barijeng pajonghok senarang simkuring sapara kanca di perkumpulan katresna gambelan lingkung seni salam Jaipong Putra Komara Mekarjaya Aceh Dar tan urut kalayan alhamdulillah dinarasan iku perantawisan pangersa sepuh apa Lurah Haji Cu Samsudin Lurah Rahmat Sungamukti simkuring sapara kanca tiasa ditepangkeun tiasa bersilaturahmi utamina sareng Saibul Alpuka Saibul Maqasid Saibul Hajat pangersa Bapak Odang Sujana miwah Ibu Ila Rianti sakeluargi tiasa dipanggil sareng para sepuh para pilih sepuh para simpatisan para tamu menu sambilinggi alhamdulillah urang sadaya tiasa kumpul ngariung bengkok ngaronyok dina raga tasakur bini mah syukuran taskeun hiburan rehna wantena nyepitan putrana anu kakasihna Muhammad Ilham ngahaja ngulem simkuring sapara kanca maksud tujuan mantena hoyong dihibur ngahiburkeun hitan ngabir ka para sepuh para pinis mah sambil rawuh alhamdulillah simkuring sapara kanca dikawitan ti siang tadi tuk dugikeun kadang ngatungi ieu tos tiasa nyumpingan panggulumna Saibul Bet nohonan janji pasini anu tibihari ki urang ngabukti pasang subaya ti baheula kanan ayeuna mangusana laksana hiburan paraos aya nanging dipayun anu sakumaha biasa moal ngaleungitkeun tali paranti adat kabias tentang tradisi ciri mandiri di payunan tanggung dibagi sabaraha acara kahiji pembukaan nembe katurkeun ku pribados selaku pangatur lagu pangjajab acara kanggo acara anu kaduana kumangrupikeun acara sambutan terang nanya MC Bapak Hajat cekap pecenaki terus abdi mah tos akhirul kalam
Pinter. Di Saibul Bet dianggap cekap sumangga sambutan kedua ais pangambi abdi negeri Papayung Agung anu ngaheyeuk dayeuh ngolah warga masyarakat Desa Sukasari manawi dangeting ngadukeun amanat wejangan himbauan ka warga masyarakatna ngeunaan tika pamerintahan segi keamanan ka tertib secara pribadi bade ngiring doa restu waktos disayagikeun. Haji Memet bade colenak aura cecep bade colenak bade telaku colenak nagejang bosanan urang di mah colenak deket ka Bendul meuntas rupina ti aparatur pamerintahan Desa Gerja dianggap cekap tiasa diteraskeun ku mangrupikeun acara hiburan wargi sadaya. Rupina atuh acara demi acara parantos kurang kalangkungan ningkat acara katilu acara pokok acara puncak hiburan sawangi jeput di sarangan kusim gering sapara kanca ti sapar kempelan katresna gamelan lingkung seni salam Jaipong Putra Komara Mekar Jaya Aceh alamatna linggina ti dusun Pengkolan Desa Rancamulya Kacamatan Patok Busi Kabupaten Jawa Barat. Pertama dan terutama ngahaturkeun ka pemerintahan Desa Sukasari tosong parin bidik kanggo ngahibur Saibul Bet karesana keluarga besar Bapak Odang Sujana, Ibu Ila Arianti sakulargi, ibu para simpatisan, para teman, para penonton, warga masyarakat Kampung Cilipa RT 003 RW 002 Desa Sukasari Kecamatan Sukari Mun Sukasari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat istimewa. Sunduk karena waktu nusaestu ninggang mangsa nulolugina netih wanci numusari urang aturkeun hari ringkawi anu mimiti halang tembak bugaran pambuka lawang nagapura hiburan tawis lagu bohong lagu karuhun gerbongan kasangakeun dina lagu boy diwuwuku ucapan wilujeng wangi wilujeng leungit HP wilujeng acap dartam mak laran jauh datang barayanggang sumping wargi tebi kurang sami hiburan salam Jaipong Putra Komara Mekar Jaya Acep datang
dengan upah mangku aja Polres Cece Garsana Haji Memet Rajin itu Samsudin Abdurrah Mamat Dangder indah 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 liburan dina Wanda Jaipongan jauh kami tunduk raya urange sami lan pokok maboy ake panas kene haturkeun bun sok kapayun bi kapayun lagi bun nya mah abenya urang mah pernah ibinya sana gitu besan ngake bun bari ngaleng hariring lain kuring hariring memahawening Gusti Maha keboy deui leungit HP leungit duit padang sepol abeun kakeboy bari ngalengon halang ainu urang halang memahaweunang Paura Mamat Rahmat Dangdur lepas diri dosa bos pujil bos lembong anu mana bos puji production dan kita prokocot aturan kapayang sanes meja tapi kursi lemari muka sorongnya neng ayu atau pucuk kumur ayu bos pujil anu mana aturan kapayang aya pendi
ayah pedi dekong di aturan kapayang Ayo. Ngalit. Saksikanlah. Sedih, seru. Oh, narangsa. Anda kelakon dong iya. Kuntilanak kinjem raskin. Suka teh topeng jaipongan ya mah. Alah, tung. Arazim Atawi Bagalang Alis kayu budak KBJ Allah Alur Mamat Rahmat Dangder Hepep